Habib ngaroskeun kan ayeuna ulang naon capek kumaha ayeuna hasilna ya alhamdulillah kamari masae kan ayeuna awon ayeuna mah alhamdulillah kana jakal capena atau sehat bujang-bujang kamari aya anu nyarios abdi mah cenah syariat tadi wadana sehat sekian tapi karena hasil tubuh nama rugi eta di alam dunia bila mana rugi bungan teh cing kira-kira orang buka sape orang bila mana menang karugian orang bungan teh tapi di dunia mah bisa diusahakan kek sugan tidak ayeuna atuh urang teh mohon gitu ya bang begitu masih keneh aya kasempatan karena agar ngajalan deui syariat kasab tadi mata asukan teh atau cenah teh kita lain lah ayeuna mah ayeuna urang sabatos tukang tadi rugi ka bina-binanya dina naon bae aya sarga nyata saya urang barangna saya atuh da kabagian keneh teh kabagian keneh moal dina kasar anu disebutkeun meunang karugi bujang-bujang untung rubah naon kitu untung nu puguh mah rugi tapi masih keneh bisa urang sadaya biasa diusahakeun aya waktu gitu yang kira-kira kasadayana ibu-ibu lamun ke di akhirat bisa kitu moal terbiasa ke di akhirat sugan ya Allah naon sababna geuning jalmaan teu ngemutan kana tolabul ilmi dek lalaki dek istri bade anu sepuh bade anu anon bila mana aya kasempatan aya waktu anu salse itu dipake nyupri ilmu paur eta teh asyadun nasi hasratan yaumal ya banget kabina-bina nya eta jalmi meunang karugian ke dina kiamat pedah aya waktu hartina waktu anu salse waktu anu aya waktu urang anu teu dianggo karah urang contona ayeuna bakitu daripada tolabul ilmi pan urang mah kadang-kadang dieu keneh nonton TV mohon gitu ibu pasok itu alhamdulillah cenah doa cenah abdi mah ayeuna mah alhamdulillah setiap malam Jumat tara kalampung setiap dinten Jumat tara kaliwat pangaosan bahkan sasihan dina dinten Sabtu sok ngayakeun kegiatan angkat nyaeta ka hiji majelis pasok kitu Bu pasok alhamdulillah diusahakeun urang sadaya najan urang agar sibuk sabab eta teh suatu kewajiban urang nyupri ilmu lamun